ya Rasulullah salamun alaik. Urang hirup di alam mulki atau alam nasut syariat. Namun orang nyebrang ke alam malakut make jalan khusus jalanan ngaranna thariqah. Urang geus datang ka alam malakut, urang diangkat jadi wali. Teh ke alam malakut urang ke alam lahut. Eta teh ya make ilmu tahakkuk. Ketika orang bisa berarti orang sampailah ke ilmu hakikat. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ieu kan keur nyaritakeun nu katilu yakni ruh sultani. Jadi ruh bangsa sultan, bangsa raja. Tempat tadi na fuad. Lamun urang bisa sakumaha urayan-urayan di kamari ikhlas. Maskanu hadhihi ta'ifah fil jannati tsalisah. Tempatna golongan anu ngabogaan ruh sultani surga nu katilu ieu surga Firdaus. Urang ngeunaheun teh macaan kitu mah nya. Haji urang asa endek gitu kan gitu. Asa endek gitu. Aduh, Gusti Allah. Tapi lamun urang nyaritakeun pelaksanaanna boro-boro, urang dek jaba ka alam malakut melalui jalan khusus besok disebut thariqah di syariat ge ieu. Waduh, ancul-anculan. Ancul-anculan disyariatkeun geus ancul-anculan. Deres urang mah ngaji nyaho nu haram, nyaho nu halal, nyaho nu sunah, nyaho nu makruh, nyaho nu mubah nu jawaz. Ieu gara-gara ngaji, itu syariat. Itu syariat. Deres sanajan ngalaksanakeun mah henteu. Nyaho tahajud sunah ngalaksanakeun Jaho riba teh haram, kredit haram, bunga bank haram, tapi Jaho kagarang datang ka Jaho doang. Ya Allah ya Rabb. Ya syariat ge urang ge ancul-anculan di syariat. Masya Allah karim. Aduh, pahara. Ieu kakarak di syariat. Nek kumaha nyaba ka alam malakut. Ya ini jadi wali. Ieu kan urang keur ditungtun. Nyahokeun alam-alam, ruhul jismani, ruhul rohani, ruhul jismani. Maksudna dina tahap-tahap kan aya babacaan-babacaan tadi jeung cara-carana cek sultan aulia kutub rabbani syah Abdul Qadir coba tah perhatikeun hayu deuk iraha lalakon hirup teh pikir ya urang geus kolot jadahar bae tiba heula ja kieu bae sagala rupa diinum nyaho halal nyaho haram geus teh nyaho jasa kieu bae pakaian nu kumaha ge ja kamari BHS geus 20 meureun tamer geus 20 masyaallah karim tamer teh maksudna mah tuh jada geus kos kitu geus ngomong teh lah atuh geus kos kitu lah tilok meuli nya nama tapi make meuli tilok make osok. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Nah, ieu kuat tadi nasehatan awak. Lah kumaha kapanggihna bae. Jalain masalah makena sejana. Mulai teh urang berthariqah. Lain masalah makena sejak kolbuna. Ari dina syariat makapan sakadar zahir, cek zahirna suci heg. Tadi itibar sejahat teh.
cek syariat mah ieu daging teh jam mencit bagus heg ieu hayam mencit bagus heg ieu pakaian jas suci heg ja ieu mah lain sutra heg sutra ge kabeuli masuk dipake bae sok dipake bae nyaman teh eta kan kakarak syariat mulai sejak ka jerona teu hayang make nu mamana ge kumaha harapna babari tak ngomong mah babari kan ngomong mah tapi ketika orang make wah rada teu bagus ieu mah ganti geus mulai komo dipadukeun mah bajuna ieu sampingna ieu sorbana mantep jasa atuh geus tah mah jahanam sebab eta teh kapan hayang kalemna ku makhluk lain ku khaliq ya kira kumaha coba hayu urang-urang masalah papakean bae ge papakean encan bisa urang ngelempeng-lempengkeun kol kumaha ayana kumaha harapna hesena luar biasa hese masyaallah karim lain hese-hese kajana make jubah bae ieu make jubah lain sajubah-jubahna maksudna naon make jubah Ima maksudnya supaya ongkos kiai atuh cilaka jahanam. Ima make jubah maksudna ieu mah nurutan Kangjeng Nabi be, Kangjeng Nabi resep takara. Nah, ieu make jubah kunaon sih make jubah teh penghormatan beda. Wah, atuh geus. Neraka deui leuwih ti jahanam teh mah. Hai dihormat segala rupa. Tuh, jasma Yahudi. Nggak bener supaya lempeng saja. Eta kakarak orang nyaritakeun torekat jurang daya 7. Ada jurang hawa baik wah. Jurang harapan tulul amal. Usama bin Zaid Meli Abid kemudian 40 poe encan dijual encan diperdekakeun panggil ku Kijaya ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Usama maneh ulah tulul amal naon Nabi tulul amal aya tamali abid 40 poe dijual encan dibikeun teh diperdekakeun teh masyaallah tuan eta teh tulul amal ai contona ulah tulul amal kumaha cek Kangjeng Nabi di mana-mana kula ngangkatkeun suku dampal suku kodami hadihi boga boga harapan bakal napak deui ka ditu eta henteu tulul amal ngahuleung bae Usama ambo cek Usama teh tuan mah lamun ngangkatkeun suku teu boga harapan bakal bisa napak deui nu mantak nu dihayalkeun teh maot sok gerage hayalkeun ba aing bapa ulah jem hareup isuk bae geus hebat beuh aing mun isuk paeh kumaha urang kan lain gitu ieu nya kotok endoganana 15 lamun haju kabeh megar jadi 15 jadi jago kabeh kan hijina 50.000 kali 15 berarti sebar duit eta nu bener ja aya satu percaya beheran bisa belikeun ka embe ye jeung embe lamun sakali anakan 5 tuh rajin tumbungna tah budak atuh ka hewan mah teu naon nyebut kos kitu aduh keur cerita dua-dua we atuh wah tereh loba bisa meuli sapi aduh lamun haji terus meuli sapi anakan setahun dua buru-buru 2 hiji wah geus pohara jas bisa meuli kareta kan itu wah tulul amal ngaranna tulul amal teh kos kitu teh angel ka sorgana ka sorga ge aya harapan dong angel tah mantap Kangjeng Nabi mah mun rek sare ulah aya bae kadaharan nu nyesa besi maot isuka urang mah di kulkas jang isuk aju kumaha tah atuh urang cilaka pancenah kiai ge geus sia ka aing sok kitu bae sia mah tah
lempeng ke niatna ya Allah ya Rabb abdi mah buah maut bae buah hirup bae henteu duga ka isuk ieu kadaharan geus jika budak-budakeun wae sekeliling mah kabeh na ieu mah bisi aya dua hayang bisi isuk pagato abdi mah teu aya bisi aya tamu mulai dulur-dulur datang ka dieu saya tamu sok eta mah lain mah abdi jang tamu isukna mah didahar ku urang deui ngan eta papasrahan kitu makan teu menang bobodohan lalagan Allah maha uning teu bisa urang nyodako-nyodakokeun lantaran loba nu ngalarang pamajikan lah sekeliling lah dan lain sebagainya atuh urang we salametkeun ya Allah ya Rabb abdi mah geus teu buah hirup henteu nyanggakeun sadaya-daya ieu mah beus we aya isukan anu paminggu ngaji aja teu puasa Cenah haju nyinggung lain nyinggung nyata. Eta kan lepas di urang nama. Asal nyatakeun mun eta tamu bikeun. Eta doang sakitu nyatakeun mun eta tamu bikeun. Lamun kenyataanna eta tamu teu dibikeun, cek malaikat bohong sia. Eta kakarek cek malaikat ku cek Allah. Cap geura. Praktek dah eta hate urang. Badak tetep luhur sarajan loba. Asal bisa lempeng kieu. Eta menang di mana kenya ucapan eta menang ti moal datang Kangjeng Nabi hadir ka hiji imah lamun di hiji imah eta masih kana aya nyesa kadaharan. Malaekeun anti Kangjeng Nabi hadir. Tapi kedinganan Kangjeng Nabi hadir ka kiai moal disebutkan si kiai nu datang. Tapi makanan loba. Nu di Garut teh ya, nu unggal malam Jumat kapanggih Kangjeng Nabi hadir eta teh bebeja-bebeja ketika janan deuk maot. Bebeja unggal malam Jumat Kangjeng Nabi hadir datang ka dieu. Nah, terus sababaraha kiai loba kadaharan tapi geuning kadatangan Kangjeng Nabi hadir tah eta konsepna tadi aku. Mantap mun aya tamu bikeun. Ieu mah lain, aya tamu kajrok. Ayo urang lalakon hirup ya. Ieu lalakon hirup supaya benar-benar menuju Allah. Ieu jurang nu kahiji be jurang hawa. Wahara. Masyaallah kan. Encan jurang nu kadua, jurang cinta mahabbah. Ulah aya nu dipake ka resep kecuali Allah. Hiji be. Hiji be resep ka Allah be. Geus atuh ayeuna mah make baju karena Allah dia cintana ka Allah. Abeh ku Allah di alam ongkos urang boga bebene. Waduh make baju teh ieu. Pasti resepeun ge. Mahbubati. Ya Allah ya Rabbi. Ngistrikan aja ditendetkeun. Lancip gitu. Mun aya jelema ka dieu bohewel. Bener hayang kalem ku bebene ku kabogoh. Dinecis-necis dihebat-hebat ulah be kabogoh tersebut mantak naon ka Allah teh minimal kos kitu bae supaya Allah resepeun jasa masyaallah karim segala rupa nu dipake ka resep ku Allah ulah ku makhluk bisa sakitu konsepna cinta nu mantak terus bae urang teh kudu riyadhah tafakur mesti kene aya kadua ti Allah musyrik urang cek ahli thariqah ya Allah ngeri bahasana ge cek Kangjeng Nabi ge selain musik deui ngaibadahan. Jelema teh anu ngaibadahan dinar, anu ngaibadahan dirham, anu ngaibadahan karung, anu ngaibadahan. Eta ku sekarang itu ibadah. Jadi kahayang-kahayang urang anu dipake ka cinta ku urang teh dijadikeun ma'bud. Urang terikat teu merdeka. Tuh. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyana geus pasrah jasa cinta nangan ka Allah doang embung we aya sejen-sejen hayang langsung ku Allah ketika manehanana diasupkeun ka bandring jepretan ndek diabing dikaseunekeun col malaikat Jibril ya Khalilullah naon bebeja geura ka Gusti Allah cepet kula dek nyampekeun naon anu dipake ka hayang
cek Kanjeng Nabi Ibrahim amma ilaika falat ka anjeunna teu butuh setik-etik aja teu ieu ka Allah kan ai ka Allah mah teu kudu make maneh Jibril Allah mah uninga memeh kaula dilahirkeun Allah geus maha uninga geus eca tetandana Jibril idut ambo cek malaikat Jibril kakarak aing mah manggih jelema kos kieu kakarak gitu itu ya ye istimewa dawan Kanjeng Nabi Ibrahim ketika malaikat Israel datang Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi malaikat Israel naon nek nyambut nyawa ye badi biikeun ka mana edit ji cik malaikat Israel karak manggih bagus kieu ja hamba-hamba nu lain mah tilok kieu ieu kula tugas di Gusti Allah edit sia kan itu maksudnya kula ieu kan tugas di Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah aing cintana ka Gusti Allah mah nya roh aing diserahkeun ka hamba aing mah cintana ka Allah diserahkeun ka Allah bae cek malaikat Israel kitu amat sih lantaran cintana ka Allah ulah aya bae kadua ti Allah eta kan puara jasa lain tadi dibikeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim je sapira roh dibalangkeun ka seuneu aing gaek cek Kanjeng Nabi Ibrahim akhirna kieu bae cek malaikat itu bejak bae langsung atuh ka Allah kula embung bang bejakeun ka ditu henteu geus kula ge teu butuh maneh langsung Kanjeng Nabi Ibrahim bebeja ya Rabb aya naon eta kos ngobrol jeung urang bae nya haji sia kikituanan edan sia maha uninga Gusti abdi sanes embung maot teh mangga nyanggakeun boro-boro ita dicabut nyawa dibelem ku Raja Namrud Raja Biadab demi cinta ka Gusti datang malaikat Jibril sugan abdi siap dibantu teu amma ilaika bahasa abdi fala ku cinta-cinta ka Gusti dikirup depae ku Gusti ku ari nyawa abdi dek dibikeun ka Gusti ulah melalui malaikat cek Gusti Allah eta makan tugas nu nyabutanana nyana hayang langsung ku Gusti aya tugas ya Kanjeng Nabi cek Gusti Allah aya gara balik deui ka ditu langsung ku kaula langsung datang deui Assalamualaikum Waalaikumsalam ulah dicarekan ya aduh cek kiana malaikat ke sieun dicarekan tapi kulantaran Gusti Allah mere mandat anggap kula Gusti Allah tuh jeung nu luhur makan kitu anggap kula Gusti Allah geus atuh kula teh wakil Gusti Allah anggap Gusti serahkeun roh oh ai kitu nama tuh cek malaikat itu kayak pan kula keneh geus aya di hati aing cek Kanjeng Nabi Ibrahim di mana aing geus ngobrol langsung jeung Gusti Allah dek diserahkeun roh teh ka Gusti Allah cacak-cacak boga 1000 kabeh dek dibikeun ka Gusti Allah komo deui ieu hiji jang naon tuh aing mamawa roh kos kieu waduh cek malaikat itu karak panggih aing mah kos kieu bejakeun geus ka ditu geus cabut bawa ieu roh aing bawa cabut set eta naon eta cinta hiji we Allah dek disiksa Allah dek dianiaya Allah dek kumaha Allah kadua hiji we Allah dek dicabut nyawa ge nentang keneh bae ka malaikat Israel lain Allah sia mah aing mah kudu Allah bae beuh budak birokrasina kudu bebeja heula pan ka ditu kudu aya SK karak beres eta naon eta eueuh nu kadeuleuh ku Kanjeng Nabi Ibrahim hiji we Allah Masya Allah karim wahara jasa eta lah cinta sakumaha Siti Zulaikha teh ketika baheula mah keur aya hawa nafsu ngudag-udag Kanjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna Kanjeng Nabi Yusuf neuleuk Kanjeng Nabi Yusuf keur lapar seubeuh neuleuk Haji Pendi keur seubeuh lapar Allah tibalik lah tapi hebat ngalaparkeun jelema eta Masya Allah neuleuk Kanjeng Nabi Yusuf nu boga problem ya Allah selesai caang perasaan seakan-akan problem urang teu boga problem neuleuk Haji Pendi yo 1 juta problem datang numpuk ka ateul-ateul datang
Nah ayeuna teu kesampaian Siti Zulaikha gelis da luar biasa harita ratu. Urang mana eta? Urang Maroko. Asli da Siti Zulaikha urang Maroko. Oh, siapa baju pantesan. Dasar mata jelalatan. Sia nyaruakeun ka aing. Urang Maroko Siti Zulaikha teh ya Allah ya Rabb. Urang maca tafsir pohara. Berarti gelisnya luar biasa. Orang Maroko mantap pohara orang Maroko. Nah, langsung teu kesampaian Siti Zulaikha panjang dongeng nangke di surat Yusuf. Akhirnya nyana terlunta-lunta lantaran teu kesampaian Majnun Yusuf. Ini dongeng Majnun Laila. Tidinya Gusti Allah Maha Kawasa ngutuslah seorang malaikat anu bakal ngamursyidkeun. Geus kudu kitu bae. Dibere cara tek dibere resep ka dunia jeung ka makhluk hiji bae Allah. Seri soraga Siti Zulaikha, ya Allah ya Rabb indah orang hirup. Nikmat orang hirup jauh ti keramaian, jauh ti makhluk, jauh ti dunia. Endeu kumaha teu indahna jeung teu nikmatna atuh jadunya ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah kuari babarengan jeung nu nyiptakeunana. Pikir kuat. Sok kira. Ieu makan dada melanana. Makhluk dada melanana, dunia dada melanana. Ya Karim. Tapi Allah nu ngadamelna betapa istimewa, betapa nikmat lazat babarengan jeung nu ngadamel langit bumi katut geus. Senyum sorana. Indah. Kanjeng Nabi Yusuf kabeneran geus lain kabeneran diangkat saja jadi raja. Neanganlah Zulaikha nu baheula ngudag-gudag. Nah, teangan dengan memakai kendaraan kebesaran kerajaan istana, memakai pakaian kebesaran istana, memakai perlengkapan kebesaran istana, kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, kerajaan aya di nyana. Saha anu henteu ngahebatkeun ka Kanjeng Nabi Yusuf. Kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, wawasan aya di nyana, kerajaan aya di nyana. Yang kabeh di Kanjeng Nabi Yusuf mah. Berangkat di samping nu sejen-sejen ti tandeangan manehana neangan. Kapangge nu nudukeun? Tu Zulaikha mah aya di handapeun jembatan. Langsung nya ka dinya. Oh bener. Kanyawan tanda bahwa ieu Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing ya Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing bae kaharep. Assalamualaikum. Nempok. Kenal teu ieu saha? Teu. Ieu saha ieu? Teu kenal. Ieu nu keur ieu udag-udag teh. Teu ceuk. Nu kumaha dikenal saha? Wahid. Al-Wahid. Ahad. Allah. Weh, cak Kanjeng Nabi Yusuf jadi berubah kieu. Udah lamun boga kabogoh aju kabogoh urang kikituanan. Aturan geus sieun. Weh, lain alam ieu budak. Lain alam atuh. Ya Allah ya Rabb. Tetap Kanjeng Nabi Yusuf langsung nanya deui. Zulaikha, maneh kenal ka kaula? Kenal. Emang saha? Coba saheula. Lenget-lenget oh Yusuf cekeuna teh. Bari ngabali. Ai pan kieu amat. Pan kieu amat. Langsung ku Kanjeng Nabi Yusuf teh dirayu ya Yusuf nu baheula diudag-udag teh anjeun Zulaikha. Yu urang ka istana. Cek Siti Zulaikha embu. Sok bae anjeun kula-kula. Ke Zulaikha kos jadi kos kieu ya. Baheula kula resep ka maneh di alam anu keur sepinuh ku hawa. Kuari mah eueuh resep ka makhluk, eueuh resep ka dunia. Hiji be nu nyieun makhluk nyieun dunia. Tinggalkeun kaula. Jauhan kaula. Kula mah keur senang jeung Gusti Allah. Geus ulah diinget-inget kaula mah sebab kula nage teu inget. Geus ulah dipake kahayang kula sebab kula nage teu hayang. Kahayang kula jeung kacinta kula hiji Allah. Tah mahabbahna hiji doang Allah. Rumpang ramping elos, cumplang camping elos, dianggap nini-nini elos. Urang mah pan, we mah aja dia teu pantes make eta goblok sia. Sambarangan bae ka aing sakieu aing ngepena. Bow.
Geus neraka jahanam muka. Neraka. Pan muka cenah kieu emang awalna ge geus muka ieu. Ngan mah lebih digedean gitu. Hayu ka dieu makhluk ka ditu makhluk ka dieu makhluk ka ditu makhluk. Dikelegitkeun eta lamun lain aya taufik ti Gusti Allah jeung aya guru mursyid moal bisa. Berjuang urang sorangan hese. Sakumaha di awal geus dicaritakeun kacang ngagoletak sorangan mah moal jadi dina jadina pasti dipacokotok kudu diurus kan ku urang di mana dipelakeunana kumaha carana supaya kacang jadi terus buahan muai eta keur carita kacang ye aya sih kacang nu teu jadi-jadi